Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ibu, para bapak ahli pangaosan sadaya, dina danget ieu urang lajengkeun ngaderes kitab Nasaihul Ibad sebagai pelajaran, sebagai nasihat kangge urang sadaya pikeun amalkeun urang sadaya dina ka sadi dinten. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wal maqalah ayeuna teh maqalah anu ka 8. Wal maqalatu tsaminah, maqala anu kadalapan anil Amasi katampi ti Amas. Lalanihan Amas teh jenenganna nama ismuhu Sulaiman bin Mahron al-Kufi. Jenengan nama nami aslina Sulaiman bin Mahron. Anjeuna salah sawios ulama anu menonjol dina bidang ilmu tafsir. Wafat tahun 148 Hijriah. Janten lebet kana rengrengan tabi'in. Lebet kana rengrengan tabi'in. Saur anjeuna radhiyallahu anhu, mangkana ra'su malihi at-taqwa kallat al-sunu an wasfi ribhi dini. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallat al-sunu an wasfi husrani dini. Nepir hartoseunana man saha jalma kana anu buktos naon ra'su malihi modal pokokna eta man teh at-taqwa taqwa. Sing saha jalmi anu modal kahirupanana taqwa, maknana minta masaka ala taqwa bimtithali awamirillah wajtinabil ma'asi. Jalmi nyepeng pageuh kana taqwa, sok sanaos zaman kiwari nunami na kebaikan teh kasayan teh semakin tergerus, semakin menjadi sesuatu yang langka. Mangga banungan ku para bapak para ibu, da akhir zaman tos didawuhkeun ku Kangjeng Nabi, nunami na kasayan teh semakin naon Pak? Semakin langki, menjadi barang yang mahal. Semakin akhir zaman anu bakal masyhur teh naon? Kamaksiatan, kadorak-padorakaan. Sur kamari urang upami tiasa
mempertahankan keimanan keislaman dina zaman anu sakieu reksakna, insya Allah dengan izin Allah orang bakal bahagia, bakal bagja dunia akhirat. Kumaha taqwa teh bimtithali awamirillah wajtina bil ma'asi, kalayan ngalakonan sanes kanten piwarangan Allah, imtithal ngalaksanakeun parentah Allah kalayan didorong atas dasar parentah Allah. Matak urang ngalakonan hiji perkara teh motivasina sanes karena hoyong, tapi karena kedah, karena kudu, karena parentah Allah. Para bapak, para ibu angkat ka masjid, abdi kersa ngalaksanakeun ieu ibadah, kersa ngalaksanakeun ieu padamelan dasarna kedah parentah Allah. Abdi nyingkahan ieu padorakaan sok sanaos hoyong, sok sanaos kabita, sok sanaos musim, da parentahna kieu, laranganna ti Allah kieu, Allah ngalarang teu kenging doraka, henteu dilaksanakeun. Enten sakedahna nu namina jalmi takwa dina bertingkah laku, dina bersikap kedah atas dasar parentah Allah. Entak aya paripaos arek soteh pedah kudu, mohon arek soteh pedah kudu lain arek pedah hayang. Mohon kunaon ibu ngalaksanakeun sesuatu dah hoyong. Nah eta upami ngalaksanakeun sesuatu motivasina hoyong, eta teh curiga. Atak ketika pun bapak bade angkat ka haji ku bapak mertua ku buya ditaros naon dasarna bade angkat ka Mekah, termasuk naon dasarna anjeun bade angkat ka Mekah, baik itu hajian atanapi umrohan, motivasina apakah hoyong atanapi kedah gitu. Lamun hoyong ulah ini berarti upami hoyong mah atas dasar naon nafsu anu engke kadituna teh bakal ria, bakal sum'ah. Upami atas dasar parentah Allah mah insya Allah eta teh motivasina karena atas parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Enten arek soteh pedah kudu lain arek pedah hayang, henteu soteh pedah ulah lain henteu pedah embung gitu. Alim soteh sanes karena henteu soteh karena sanes karena alim, tapi karena larangan, karena teu kenging saur saha, saur Allah subhanahu wa ta'ala. Margi naon benten Pak Bu, ayeuna jalmi anu ngalaksanakeun ibadah anu didasaran ku atas kahoyong, atanapi ninggalkeun hiji padorakaan dengan dasar atas dasar naon alim, sanes atas dasar larangan sareng parentah Allah. Contoh sapertos kieu, hiji jalmi tadi dina setopan seueur polisi nya Pak Bu, aya tamu panginten bade aya tamu ngalangkung, seueur anu naon motor teh ngalaliud, seueur anu liren aruih deui, aya naon di payun teh, oh ternyata seueur naon, seueur polisi. Sieun beratos usaha ku polisi, sieun dicegat, sieun ditaros pada hamat teu diparegah tapi naon da sieun aya naon,
aya polisi ciri yen eta teh teu kersa ngalaksanakeun upami dianalogkeun kana dosa jalmi teu kersa ngalaksanakeun dosa karena aya anu ningali karena aya bungkeuleuk jalmi anu ningali makhluk anu ningali nu bade maling ngadodoho teu janten tah malingna kunaon aya wae rona cararaang wae da upami teu aya rona upami kesempatanana lampuna poek bakal janten ngalaksanakeun dosa oh kunaon anjeun teu maling teu ngalaksanakeun dosa da aya nu ngarona upami teu aya nu ngarona mah bade naon bade ngalaksanakeun aksi bade maling eta ngantunkeun malingna ai maling kan doraka ngantunkeun perbuatan awonna sanes didasari atas dasar naon larangan da upami atas dasar larangan ti Allah mah bade aya anu ningalikeun bade aya CCTV bade aya nu ngarona bade henteu tetep moal naon moal ngalaksanakeun dosa itu namina takwa matak bahasana imtithalu awamirillah henteu fa'lu awamirillah padahal imtithal sareng fa'lu teh sami hartosna teh ngalakonan imtithalu awamirillah hartosna ngalakonan parentah Allah fa'lu awamirillah hartosna sami ngalakonan parentah Allah mung bentenna upami imtithal mah ngalakonanna sejak parentah Allah upami fa'lu awamirillah eta mah tiasa sejak parentah Allah tiasa sejak sanes parentah Allah nu tadi teh naha atas dasar kahoyong apakah atas dasar parentah ti Allah janten campur upami fa'lu mah masih keneh umum upami imtithal mah bersifat naon khusus janten atuh teu sadayana jalmi anu ngalaksanakeun ibadah disebat jalmi takwa oge teu sadayana jalmi anu ngantunkeun kaonan disebat jalmi takwa tergantung kana niatna tergantung kana motivasina dasarna naon mata kange urang kumaha sangkan tiasa lurus ikhlasun niat dina surah lam yakunilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tuh parentah Allah teh kedah dilaksanakeun secara naon secara ikhlas teh teu kenging aya motivasina naon kecuali Allah Subhanahu wa taala urang ngaos urang thalabul ilmi urang netepan urang sedekah urang saum kedah buleud niat karena Allah Subhanahu wa taala cirina jalmi anu takwa jalmi anu ikhlas mah para bapak para ibu dina ngalaksanakeun ibadahna istiqomah bade disamper bade henteu angkat bade diburuhan bade dihenteu kersa bade teu diburuhan kersa ngalaksanakeun bade sugih bade nuju beunghar bade nuju pakir bade nuju dicobi bade nuju dikaruniai nikmat istiqomah we noyod we tetep we berjamaah si bapak eta mah bade nuju marema bade nuju sepi bade nuju kumaha we kondisina noyod we eta cirina naon ibadah anu ikhlas karena Allah tasur amas sing saha jalmi anu modal pokokna takwa dina hartos nyepeng pageuh kana seluruh aspek kehidupanana ku cara ngalakonan perintah Allah dengan dasar perintah Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun sanes kanten piwarangan Allah dengan dasar perintah Allah sanes karna kahoyong oge ngantunkeun sanes kanten doraka sanes kanten maksiat atas dasar ieu teh teu kenging saur saha Allah Subhanahu
wa ta'ala, maka falahu hasanatun katsiratun latus keur eta jalmi ngagaduhan kasayan anu teu kaetang jumlahna. Urang ge kitu pan nya Pak, dina haliah dunya hoyong diburuhan anu terbatas, hoyong anu si bapak eta mah, si akang eta mah, Pak Haji eta mah hartana tos teu kaetang, bakating kunaon Pak eta teh, bakating ku seueur. Tas sebagai jalmi anu mukmin nu muslim tinangtos hoyong kahirupan jaga engke di akhirat teh wah pinuh ku mang pirang-pirang nikmat. Naon modalna? Hiji takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mung sesah dina naon apa Bu? Sesah dina ngamalkeunana. Ujang cenah abdi mah teu husu wae salat teh tos we moal salat. Tos we moal salat atuh cacak-cacak anu sok salat teu husu komo upami naon? Upami teu salat. Patos jalmi ayeuna kan kitu keun we teu ditiung ge asalkan manahna naon cenah. Manahna leres. Pan eta teh ku teu ditiung naon teh? Ku teu ditiungna teh kan ora teh. Ku teu ditiungna teh nandakeun manah henteu leres. Enten tiap-tiap loraka teu kenging naon? Teu kenging terpengaruhi ke pemahaman-pemahaman anu nyaliwang zaman kiwari. Nu kedahna kitu jadi dipelintir we teras dipelintir duikeun ka naon pemahaman-pemahaman Islam teh semakin tergerus. Naudzubillah. Nu kadituna upami teras-terasan kurang diamini, upami teras-terasan kurang teu disikapi, nu kadina anu antukna kadituna teh anu leres janten lepat, anu lepat janten leres. Ke bakal bingung. Dajjal teh kadituna. Dajjal nemongkeun surga padahal mah eusina neraka. Dajjal nunjukeun neraka padahal eusina surga. Naudzubillah, kan sok ditaudan ku urang. Dina tiap naon, dina tiap natepan dina tahiyat. Saterasna sawihna saur A'mas wa mangkana rasumalihi dunya, sing saha jalmi anu modal pokona teh dunya. Naon maksad modal pokona dunya? Di dieu maksadna man tamassaka ala umuri mukhalifatin li syar'i, jalmi anu kehidupanana nyepeng pageuh kana perkara anu nyulayaan kana syariat, anu nukang nonggong kana naon? Kana aturan Allah. Diajak ibadah alim, dipapatahan teu rumaos wah tos we pokona mah hoyongna teh kumaha wing we hirup mah anjeun-anjeun urang-urang gitu kan sok aya nu kitu nya. Naudzubillah min dzalik eta teh naudzubillah bakal naon bakal ditutup ku Allah tina pintu hidayah. Jalmi anu model kitu falahu sayiatun katsiratun ajazat al-sunu an dzikri dzalik bil adad, ngagaduhan kaawonan mang pirang-pirang kaawonan anu teu tiasa dietang. Tos teu kaetang kaawonanana upami jalmi modal pokona naon dunya dina hartos, jalmi dina kahirupanana henteu berdasarkan kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Eta surah Amas. Dan urang sami-sami dina ngalaksanakeun sanes kanten aspek kehidupan sadidinten urang sadaya, hayu urang silih emutan ngalaksanakeun sesuatu kasayan kedah didasari parentah Allah Subhanahu wa taala, oge ngantunkeun sanes kanten kaonan kedah didasari ku teu kenging pedah teu kenging syukur Allah Subhanahu wa taala. Itu namina naon? Takwa.
Eta makalah nu kadalapan. Makalah nu kasalapan wal maqalatu tasi'ah. Nu kasalapan an Sufyan ats-Tsauri katampiti Sufyan ats-Tsauri. Saur Sufyan Tsauri ai Sufyan Tsauri teh saha di dieu wa huwa Sufyan Tsauri teh Syekhul Imam Malik, guruna Imam Malik. Imam Malik teh kan salah sawios naon mujtahid mutlak. Imam Malik guruna saha? Imam Malik teh guruna Imam Asy-Syafi'i. Nah, ieu guruna saha? Guruna Imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri salah sawios sahabat. Saur Sufyan Ats-Tsauri kullu masyiatin sakur-sakur maksiat an syahwatin anu timbul tina syahwat. Ae istiyakin nafsi ila sai syahwate tegesna kapeletna hate kapeletna nafsu hoyong kana sesuatu. Kan urang dirarangkenan ku Gusti kitu nya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa al ayah. Dirarangkenannya manusia teh ku syahwat teh tadi al istiyakun nafs ila sai kadedemesna manah kadedemesna hoyong kapeletna hate hoyong kanu raos-raos hoyong kanu pedo-pedo nya Bu. Minan nisa upami pameget hoyong ka istri normal teu Pak teu normal upami pameget hoyong ka pameget naudzubillah. Istri hoyong ka pameget normal. Teras urang sebagai manusia hoyong naon hoyong ngagaduhan turunan normal. Resep kana kebon, resep kana harta, resep kana kendaraan anu mewah, resep kana sesuatu anu dipika hoyong ku urang. Mam hoyong nikmat. Teras tidurnya bobo hoyong naon hoyong kulem pami mam hoyong naon hoyong tuang hoyong sagala naon Pak Bu hoyong sagala raos ta eta teh naon syahwat dirarangkenan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ta tiap-tiap maksiat anu timbulna teh tina syahwat alias kahoyong nafsu anu seueur marentahna kana awon fa innahu yurja gufranuha. Dosa anu ditimbulkeun ku sabab kadorong nafsu kalindih ku hawa nafsu yurja gufranuha eta teh diarep-arep kemungkinan masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentena kieu Pak Bu asa tacan kadinya engke urang teraskeun heula. Sawihna kullu masiyatin an kibrin fa innahu la yurja gufranuha. Tiap-tiap maksiat anu bijil tina takabur, ai takabur teh ai da'wal fadl. Ngaku ayana unggul, mengakui diri ini ada lebih daripada yang lain, ta itu takabur. Eta mah bade dina sanes kanten aspek lah si itu mah teu bisaeun bisa keneh urang ta eta teh naon takabur. Si itu mah salatna ge butut alus keneh urang takabur eta teh. Bade dina ibadah, bade dina harta, bade dina sanes kanten mengakui diri ada lebih daripada orang lain atapi dina depin sanes mah naon takabur teh batarul haq wa ghamtun nas. Nolak kana hak upami digeunggeureukkeun nah sok aya nu kitu nolak kana haknya yeuh peupeujeut teh keng kitu eta teh naon takabur asa aing kitu nya eta takabur wa ghamtun nas oge merendahkan orang lain eta takabur. Dosa anu ditimbulkeun ku sabab takabur
eta teh saur tadi sur Sufyan As-Tsauri la yurja gufranuha, tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Naon alasanana di dieu? Li anna maksiata iblis, kulantaran sanyana maksiatna iblis, dosana iblis, anu mana iblis teu daek sujud ka Adam, dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam. Sadaya malaikat, sadaya jin harita dipiwarang sujud ku Allah. Fasajadu illa iblis, sujud sadaya kecuali saha? Iblis laknatullah. Teu daek sujud. Kunaon? Ngarasa dirina, ngarasa iblis langkung sae tinimang saha? Tinimang Sayyidina Adam alaihi salam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam mah Gusti diciptakeun tina taneuh, kuring mah tina seuneu, maknya kudu sujud ka saha? Kudu sujud ka Adam nu ciptakeun tina taneuh, mulia keneh kuring tina seuneu daripada Adam tina taneuh. Teu daek sujud. Naudzubillah. Takabur, janten henteu naon? Tidak merasa bersalah. Jami anu picilakeun nu kitu nya Pak Bu. Eta teh dosa tapi teu rumaos dosa ta eta. Ya, ieu anjeun teh ulah kitu. Nah, ada teu naon ieu mah teu doraka, padahal mah naon? Doraka tatakabur eta teh. Naudzubillah. Upami nu kajurum ku nafsu mah aduh Gusti ieu teh da muhun dosa maling teh mung kumaha da abdi teh kanaon kagoda ku nafsu, kagoda ku hoyong, nangke kan minimal aya pengakuan heula, minimal urang teh rumaos yen anu dilakukeun ku urang teh perbuatan anu dilarang ku Allah. Gelisah mana jalmi bentena kieu Pak Bu, aya bapak-bapak, aya hiji jalmi misalkan maling nyanak barang anu sanes atanapi korupsi lah, eta mah duh tos janten kebiasaan teras we dugikeun ka kalakuan model kitu teh, korupsina nyanak barang batur, nyanak hak orang lain, tos janten profesi, tos janten kebiasaan. Duwikeun ka naon? Duwikeun ka teu aya dina manah teh mengakui bahwa naon anu dilakukeun ku manehna teh adalah perbuatan dosa. Ngeplos we. Asalkan kenging artos, asalkan beuteung seubuh, asalkan keinginannya tercapai, tidak peduli apakah itu hak orang lain, tidak peduli apakah itu menyakiti orang lain, damang we tah eta namina takabur. Moal aya kesempatan dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon logikana? Logikana jalmi anu tos ngajantenkeun hiji padamelan awon dijantenkeun kebiasaan duikeun katengangkeun dosa, bade kumaha tobatna? Bade kumaha meratapi kesalahanana? Ngangkeun lepat oge henteu kitu nya. Ngangkeun lepat oge henteu. Bade di penjara, bade di kumaha sur pariposna dihukum mati ge moal tobat. Da ngangkeun lepat oge naon? Henteu. Tanu kitu mah moal dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tingali iblis kitu sami. Teu ngangkeun naon? Teu ngangkeun lepat, teu ngangkeun dosa. Atak naudzubillah, naudzubillah. Upami jami anu kadorong ku hawa nafsu contona kieu Pak Bu. Hiji jami eta jami teh tara naon? Tara maling misalkan, tara maling. Heug ieu diajak. Duh, da ieu teh muhun peryogi tapi bade ngalakonan ge tos ngageter ieu teh duh kumahanya lakonan nging pami dilakonan dosa ieu teh. Pami teu dilakonan peryogi. Komo aya nu ngajak, komo di kumaha dibuli, hayulah kali-kali mah teu naon tah sok aya nu kitu nya, aya provokatorna.
diajak we kersa nyana ke muhun berhasil da eta sapaparat jalan duikeun ka bumi ge duh ieu teh da dosa tangankeun ngangkeun dosa insyaallah nu kitu mah aya harepan dihapunten ku Gusti Allah sebab naon suatu saat anjeunna bakal naon bakal menyesali duh Gusti hapunten komo sering ngaos komo sering nguping papatah sering naon sering ngambil pelajaran tinu sanes suatu saat anjeunna bakal nyuhungkeun hapunten istihlal istirdo kapungkur kantos nyanak barang anu sanes alias naon tobat dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak Sur Sufyan As-Sauri di dia sing saha jalmi tiap-tiap dosa anu timbulna dasarna tina syahwat insyaallah aya harepan dihapunten ku Gusti aya harepan maksud aya harepan teh tak cantang tos dihapunten da upami teu ditobatan mah teu selesai di dunia mah dosana bakal janten tatagihan di mana di akhirat mung masih kene aya harepan tadi teh masih kene harepan kumargi anjeunna mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa upami mengakui perbuatan dosa upami hoyong salamet maka anjeunna bakal ngalaksanakeun anu namina naon tobat ka Allah nyuhungkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala tapi maksiat anu disababkeun ku sabab takabur eta mah teu aya harepan dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia dicontohanana maksiatna ku sabab takabur mah dicontohan ku iblis kana asluha minal kibari iblis asal maksiatna asal dosana tina ku sabab takabur sombong ngarendahkeun anu janten Sayyidina Adam alaihi salam oge wali anna zalata wa inna zalata Sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwa cilakana Sayyidina Adam alaihi salam maksud cilaka teh dilungsurkeunana ti surga ka mana ka alam dunia Sayyidina Adam alaihi salam eta teh karena naon kalepatanana asluha minasyahwah karena terdorong Nabi Adam hoyong naon hoyong buah bari eta ge digoda ku sahapan digoda ku iblis ye Adam Hawa anjeun mun kersa nuang buah ieu anjeun bakal naon bakal langgeng di surga mata dinamian buah khuldi buah khuldi teh kan buah abadi langgeng Nabi Adam teh nyanya nah gitu dibujuk we ku istrina pancena ku sayyidatina Hawa ku Siti Hawa sok-sok atuh cenah nuang eta pados naon pados langgeng sudina sapali tafsir mah eta teh Nabi Adam adalah makhluk anu sifatna polos maksud polos teh ketika nguping perintah Allah langsung segera dilaksanakeun eta ge iblis teh ngabujukna kitu kunaon matak Nabi Adam kersa nuang buah khuldi eta iblis ngagadekeun ngaborahkeun jenengan Allah demi Allah lamun anjeun nuang buah khuldi bakal langgeng tanguping jenengan Allah langsung segera dilaksanakeun janten padahal mah surah Allah sateuacanna kan teu kenging nyaketan ieu tangkal fatakuna minal zalimin nah iblis kan dilaknat ku Gusti Allah duikeun ka iraha wae iblis teu dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala da tadi ngangken dosana oge henteu mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa ngambil hikmah sinareng pelajaran tina naon tina dersan-dersan kedua katerangan nembe nu kahiji tadi ti Amas nu kadua tadi ti Sufyan Ats-Tsauri sakitu anu tiasa kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge simkuring umumna kangge para ibu para bapak sadaya hapunten kakirangan kalangkunganana billahi hidayah wat taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.